أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها عفى الله عنها والله غفور حليم والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'ala rasuli illa al-balagh. Allah a'lam bimuradi. Ma ayat tetap ala rasuli. Rasul illa al-balagh kecuali nang saukur nepikeun ay al-iblagu laku. Tugas Rasul mah ngan saukur nyampeikeun nu dititah ditepikeun itu anu titah dijelaskeun nu dititah dibitakeun nu titah dicarakeun. Dan sakitu masalah nurut jeung nurut itu Rasul tuh bisa ngajarnya. Wallahu ya'lamu ma tubduna. Wallahu jeung ari Gusti Allah eta ya'lamu ma muni Gusti Allah maka perkara tubduna anu nembrakeun arajeun kabeh. Amal anu nembrakeun amal anu dilakukeun secara nembrak kaulina Gusti Allah. Dan tenembrak oge kaulina wa ma taktumuna jeung kana amal taktumuna anu nyumputkeun arah
nembrak kauningan ku Gusti Allah menyumput kauningan kabeh pokona eueuh menyumput eueuh saka jeung eueuh komo ka Gusti Allah mah boro-boro nembrak nyumput ti ka tempo boro-boro sarua we jelas erek nyumput erek nembrak sarua jelasna ka Gusti erek dinu caang erek dinu poek kabeh katingali ku Gusti Allah dan paningal Gusti Allah teu butuh kana cahaya erek di jero erek di luar kabeh katingali ku Gusti Allah dan paningali Gusti Allah teu kahalangan ku tembok teu kahalangan ku naon rek tarik rek lalaunan dek di jero hate kabeh nembrak ku Gusti Allah naon diomongkeun teh ya sabab pangrungna Gusti Allah teu butuh kana tarik teu butuh kana deukeut lain ku ceuli tapi ku sifat sama na Gusti Allah embrah kabeh Gusti qul la yastawil khabithu wa thayyib walau a'jabaka kathratul khabith qul bejakeun kajen kasep Muhammad la yastawi teu sarua naon al khabithu perkara mah wa thayyib jeung perkara halal walau a'jabaka sok sanajan ngaahenkeun ka anjeun sarok geus ngabungahkeun ka anjeun naon kathratul khabithi lobana perkara goreng perkara ya geus puguh ku Gusti Allah teh pilah-pilah mana anu halal mana anu haram kieu halal kieu haram mudahan kieu halal kieu haram nu haram geus ditakukeun nu haram lillatihi teh aya haram teh bisa aya haram lillatihi haram li ghairihi nya haram kasabab aya mun haram lillatihi mah model khamar eta mah arak haram terus daging bagong orang bohong tulang lagi akan haram tunya anjing haram hayawan-hayawan anu non berarti galak siungan model orai kucing gitu haram eta geus kuku eta mah haram bisa oke haram li ghairihi haram li ghairihi teh model kumaha model daging ayam menang maling daging ayam nama teu haram jadi haram teh ku beda menang maling barang dahar berita hasil korupsi teh haram li ghairihi haram li ghairihi sabab aya di dahar lah masamu mau ditanggung duitnya menang maling harus pukul teh mana mau halal mana mau haram geus jelas nanti teu sarua mana nu haram mana nu halal walau ajabaka kasratul khabi sok sanajan anu goreng teh anu haram teh sok pikasanangeun kitu nya ngawiwitan murui nu eta teh murui korupsi dan murui fattaqullaha ya ulil albab fattaqu maka kudusin alajeun kabeh Allah ka Gusti Allah sing sieun ku Gusti Allah maka tinggalkeun perkara nu khabith kitu nya da anu thayyib oge loba nya tinggalkeun anu haram da pilihan anu halal oge loba ninggalkeun halal teh
diniatan karena Allah. Diniatan karena Allah. Jadi ninggalkeun perkara-perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah teh diniatan karena Allah. Jadi we ibadah. Lamun teu diniatan karena Allah mah model karena teu can ngarasa akan daging babi lagi itu nah dalam ayat ge geuleuh lain karena Allah. Tah sagala rupa perkara anu dimubahkeun diwenangkeun nu diwenangkeun ku Gusti Allah bisa jadi dari ibadah binaranaga ninggalkeun perkara anu diharamkeun. Aing mereka rasa poe teh. Nah, ami teu durhaka, maksud durhaka bae udang teh. Ya, kan lamun hees mah teu bisa ngomongkeun batur, teu bisa nempo awewe batur le. Teu bisa pasean, teu bisa na mereka hees bae. Tapi lamun diniatan hees eta erek hayang salam tina perkara diharamkeun bisa jadi ibadah. Jadi perkara mubah eta bisa jadi wajib. Nah sababna lamun mubah berarti ninggalkeun perkara anu haram. Itu fattaqullaha dasaran urang henteu migawe pagawean haram teh karena takwa karena cinta Gusti. Ngadu yang mana teu bisa. Teu bisa. Itu nya. Tapi nam bicara ku Gusti baru sieun sieun Gusti Allah. Lain sieun ewe. Tapi sieun Gusti Allah. La'allakum tuflihun. Apa yang bagja jadi ganjaran. Wa nazala lama aktsaru as-su'alahu sallallahu alaihi wasallam. Terus kadituna para sahabat waktu zaman Kanjeng Nabi eta sok loba tanya kanjeng kakaknya. Lamun aya parentah teh meta detil. Itunya. Misalkan gara sedekah. Sedekah kunaon? Kudu iraha, sabaraha. Kasaha sedekahna? Wah, hanteu begitu. Loba. Maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Ya ayyuhalladzina amanu ring jalma-jalma amanu amariman ila jalma-jalma la tas'alu ulah naranya anjeun kabeh an asya dina pirang-pirang perkara itu da lamun dijelaskeun ieu perkara lakum kalian kabeh tasukum maka ngabeurakeun atau ngagorengkeun ieu perkara kum kalian kabeh lima fiha minal masyaqqah karena aya kamasyakatan lamun dititah kubur ditahanu baca ieu tah geus bae tong loba tanya baca bae sakali ge jeung ulah nanya sabaraha bacana karek disebutkeun 1000 1000 yang geus pemerintah 1000 geus 1000 kitu tah ulah dieu kudu aya kumaha nah geus aya tiba kudu aya kumaha jeung teh tengah peuting padu oke kudu sakaligus sama lamun ieu mah baca ieu geus teh jantannya sabara-sabara geus pokona mah kitu dieuna sakali ge jeun penting dibaca ulah sok loba tanya anu mata kaberatkeun eta lamun aya panitah teh tanya anu mata kaberatkeun harita zaman Kanjeng Nabi ari ayeuna mah geus angger sakitu hukum teh ai keur zaman Kanjeng Nabi mah kan kete turun ayat
jelaskan bukannya ayah nama geus angker sakitu. Itu ayah nama kudu tanyakeun ayah nama. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an wa in tas'alu jeung limana jeung lamun mah ngaranya aranjeun kabeh anha tina ieu asya hina yunazzal dina nalika diturunkeun Al-Qur'an dijamin Nabi tunggal maka dipertelakeun di asya lakum karanjeun kabeh maknana di mana-mana anjeun nanyakeun kana hiji perkara di zaman kanjeng Nabi nalika diturunkeun Quran teh maka bakal turun aya kana pertelakeun. Nah, kana beuki ribet beuki loba aturan malah kasaluran maka geus kalobatan. Afallahu anha afa geus sallallahu taala anha tina loba tanyana aranjeun kabeh malah tahu ulah sok dibalikan deui wallahu ghafurun halim wallahu jalla jalaluhu ghafurun zat sehampurana halim Qur'an maha haris bijaksana halim ma'akum min qablikum thumma asbahu biha kafirin qad sa'ala teman-teman nanya hakana ka asya saha kaum min qablikum tibewe aranjeun kabeh ka nabi-nabina terus dijawab perkara hukumna dijelaskan kan harita anu menta mencit sapi teh itunya sapi nu kita mencit sapi nu kumaha jelaskeun ieu hararese janganana teh mah deui hararese janganana nanyakeun deui hararese janganana begese tsumma asbahu seterusnya jadi kaum pihak kami terperkara eta kafirina halufu kabeh tunggu kan jadi kufur satu hararese taulah diturunkan ieu mah kerjaan hukum ngaran teh can angger masih kene aya masih kene turun ke Quran aya nama tentang